Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Ya Allah, ayo coba sih ada kumaha. Da kumaha coba baheula turun nabi. Kuari mah wali Allah. Wali Allah mah teu kanyawan. Ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah. Urang ti Allah dibere umur ku Allah bakal balik ke Allah, persiapkeun urang yang menghadap ke Allah. Kemudian sing hade urang ieu lempang di tanah Allah. Urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah tanah Allah teh neuleukeun ka urang, langit neuleukeun ka urang, tangkal kayu neuleukeun ka urang. Urang mah teu boga asa dideuleukeun, teu boga rasa dideuleukeun. Kok kaditu teu boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah. Jauh ka Gusti Allah, malah judi, malah mabok. Teguran ti Gusti Allah, dibere susah. Susah. Susah, kesulitan. Higi kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah. Pabrik balalangkrut kuari. Nunggus di PHK leuwih ti 50%. Ulang kampung kuari. Pabrik nu ayana ge encan jelas. Manajemen geus teu jalan, lantaran ekspor impor teu jalan. Sebab dolar makin naik. Kuari geus 13,4. Kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui. Antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang. Sehingga PMHK-an anu dilobakeun. Lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha, maka pabrik mulai gulung tikar. Geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik, sapabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula keur dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu. Terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupa, nah kontrakanna ditinggalkeun. Maya listrik papan terus bae. Nu geus si eueuh. Nek kumaha tinggal nyana bae, tambang mana aing gantung diri bae kitu ye. Mulai terus terbengkalai. Ye bang di urang kumaha pasarkan kuari kurang geus teu jalan. Hatina teh jalan teh kumaha? Jalan mah ala kadar jalan, tapi kan lain cara biasa. Aset anu biasana 1 hari menang 1 juta, kuari mah teu menang 500 acat. Ieu keur carita nu leutik. Carita nu gede, ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas. Nah, ieu keur dicoba ku Gusti Allah. Nu tenang-tenang santri lah. Santri suka mikiran pabrik henteu. Santri mikiran tani atuh henteu. Santri memikiran perekonomian tuh nanti nyawa tuh nyaho ka ekonomi ka politik tuh nyawa santri mah sebabnya nama jadi wali ka apa menang nyaho wali santri ya tuh tenang bae ngitung bae we cenah geus payah balik Assalamualaikum seuseuh ya padahal mah kolot-kolong duh anak aing geus datang deui we bah udah poe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta boh aduh cakolot ada aing ngakak di anak aing ye aya duit berangkat eueuh duit kula moal geus seus loba bah da kira ka pondok deui pondok meuli ji Samsu kieu atuh nyaritakeun politik politik nyaritakeun ekonomi duit aing ngambalaya tah loba cenah geus cenah mah atuh geus nya mah jadi wali we pokona mah geus nah bang tenang-tenang geus jadi santri geus geus ngitungan bae ngaji mah tilok. Ngitung balik deui bae. Teu nyaho santri mah. Geus teu nyaho naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon. Jasana jangan anu mikiran bae ge sugan atuh jadi kitu motivasi ya henteu. Atuh mani nyana. Salat berjamaah, tas berjamaah, pondok ngaca Quran, tadarus. Allahu lazim. Dak masak. Beres beli botan dak duit aing ambual aya ti bapak aing puguh bapak nama ngadagang naon gitu ngartoge ngek geus teu nyawana naon ya dagang dangdeur nya nanjak kesangan tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah
beli gudang garam kadeleun nama rokok padahal kesang bapak eta cucu. Tapi juga boga pikiran atuh henteu ja bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cak bapana aing ridho jasa aing dagang dangder capek ge tah pake ngabiayaan sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaskeun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga we coba mantep teh coba yeay kolotna ge senangeun ya eta geus teh nyana anu di dalam akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teu buka tuh hate sia bego kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun muacaan kitab Allah dawahan Rasulullah dawahan ulama dibiayaan ku bapakna anu gantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula amin su anak sia teu sakola teu mondok emang wah gitu Masya Allah Karim pohara jasa aja tatanggana saya ke mana dia ke pondok ye keke tungguan ngodok kantong nemu bojro keke tungguan bahasa gede jasa ya cak budak ya merena yuk set 5.000 cek yang nanti nggak daguan ngodok kantong mangel 5.000 doang dari tadi geus mere-mere kan Masya Allah mantap kula inget bae kula mau dibejakeun jelemana waktu kula keur mondok aya seorang pengusaha sok mere ka kula nah dek kapanggih aya deui urang di nu sok mere tek datang ka kuari inget bae kuari geus marah naon kuari sok dihadiahan bae ku kula bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha tah kuari sok dihadiahan bae lah galati anu ternyata ge pasti aya ada teleungi tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun da balik menta teh mah atuh dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya nah ieu mah keur carita mun muka mata hate urang blak atuh emangna hirup deuk di dunia doang beuke geus di akhirat blak Masya Allah begitu seorang santri ustadz atau kiai ditimbang amalnya bagus sorga cak pengusaha malaikat ulah kali ke sorga kan emang kunaon gitu ulah emang naon hubunganan ayah hubungan gede jeung kula ulah ke sorga kan ji naon heula ke tanyakeun eta kitab nu dibaca ku nyana nang meuli saha tanyakan tad emang boga kitab nang malikeun sa aya nang malikeun Pak Anu bener tuh Bapak Anu mana tuh rangkulan nya bari ngarangkul bang ngarewas ajak atuh ka sono jadi kumaha tuh usul lain mah pokokna mah ieu ustad bisa baca Quran bisa baca kitab pan kitab nanti bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti bapak gitu bejakeun ka ditu di cek ustad teh teu bisa kitu bejakeun ka malaikat beja malaikat bebeja Gusti jai aya nu ngotot bae ieu pengusaha ieu hayang milu ka sorganya na emang nyana boga amal naon amalna mah teu pati bagus kan meulikeun kitab eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nyana aduh cak Gusti Allah geus sok kasorgakeun mah je lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon ulah ka dikanarakakeun cak Kangjeng Nabi pan gitu coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai tanya pernah ngaji henteu pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun pernah bareng jeung kiai teh henteu waun teh jeung kiai bejakeun waun teh jeung kiai henteu ieu mah budak pamosrongan ieu mah
gaji tilok wau henteu bareng henteu pan puara tah mah. Coba pernah henteu ka imah kiai bae. Tanya siapa pernah ka imah kiai? Henteu. Masyaallah. Ya henteu henteu. Cak Kangjeng Nabi liwat pernah henteu ka imah kiai. Barang ditanya siapa pernah henteu liwat ka imah kiai? Mun liwat pernah. Eta ge neangan embe. Embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyawa geus ka sorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai. Je atuh komo nu ngararaji di dieu. Ta eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi. Ditanya heula coba, pernah kaji henteu? Henteu. Pernah wau henteu? Henteu. Pernah bareng teh jeung kiai? Henteu. Pernah ka imah kiai henteu silaturahmi? Henteu. Boh, pohara jasa ieu mah. Eueuh sama sakali cenah mah ieu. Liwat ka imah kiai eta doang, eta ge neangan embe salam. Tuh, mau imah ngabiayaan kan pohara jasa. Masya Allah. Nah, ialah tepati-pati kaulah ngutus seorang nabi ke hiji negara kemudian bangsana jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaulah nyiksa ka ahli negara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa perekonomian teh jalan pertanian teh jalan dan lain-lain sebagainya teh jalan sulit luar biasa wadbarro jeung penderitaan garing timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam garing jelema teh geus mah kitu segala makroni segala kitu lihat sirah dan lain sebagainya bahkan aya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teu kapanggih panyakitna dicek dokter dicekna sehat pugu gering tapi cek dokter sehat bapak ini udah pulang aja sehat pugu gering bingungnya nangis aing gering dibajar sehat dokter bodoh guys pugunya nage gering ana lu ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen penyakitan melalui USG penyakitan darahna bagus ya teh bapak sehat ceknya cek jantung sehat cek paru-paru ge sehat tapi nyana nangis teu bisa kicep acan cek dokter pulang bapak sehat aing gering ceknya teh. Nah ini bukan bagian dokter coba ke sono ke Jampang Surade takut ada gaang di dalam perut nih coba. Nah, iya geus teu kapagieun. Ku dokter ge geus teu kapagieun. Oh, dibawa ku ari ka kulon ka Pandegelang, ka Cadasari aya di dinya teu nu make iket. Oh, ini penyakitnya cekel ping-pingna lot keluar paku tuh dulu. Beuh, atuh paku kos kieu aya di jero awak. Untung bisa hees gesakna teh. Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun tah paku. Mana ayah di jero awak kudu aya pakuan segala bohong boro-boro paku urang kasura ge leutik jasa nyeri jasa tuh paku sok badak kieu mah urang teu percaya bae itu caknya nanti aduh ieu mah tidak selesai ieu mah moal selesai dicokotan kieu mah sebab di imah ieu mah aya orang hideungan kudu mayar ieu mah segala apel jin segala apel jurig segala naon wah tambah cai tambah daun. Eta bener apa gitu bohong gara itu aya penyakit itu bener temen eta mah bohong dukun ngaranna nih disiksa ku Gusti Allah maksud Allah mere peringatan la'allahum yadra'un supaya DP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah nu kafir supaya iman supaya percaya ka utusan Allah anu geus iman ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah supaya mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa badalna makana sayyatil hasanah tuluy ku kaulan wagung digantikeun dibere eta kaum teh ina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanat ka bagusan nu tadina susah jadi sugih anu tadina gering jadi cager ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur anu tadina dibere susah
dibere gering ganti ku Gusti Allah dibere ku ari mah tadina panas jadi tiis tadina teu jarara di taneuh teh jadi tadina perekonomian macet ku ari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya geus kasimpulan nama susah jadi sugih gering jadi sehat hatta afau sehingga tina subur tambah harta tambah loba munding tambah loba sapi tambah loba domba tambah loba ayam gitu kene kendaraan tadina boga motor hiji jadi dua jadi tilu mobil gitu kene bahkan jeung pamajikan ge nambah tadina hiji jadi dua jadi tilu ku makmurna masyaallah pohar anak baradakan jadi loba hatta afau tadi dangan boga anak hiji dua kuari mun ditanya ti bibit itu 10 bibit itu 10 bibit itu 10 opat bibit jadi 40 geus lamun dek lebaran mudik jang anak doang nyewa bus hatta afau bahmur jasa ieu pohar jasa kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager eta teh kapan menang Allah maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah geus ana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tapi kumaha eta kaum waqalu cek eta masyarakat teh kufrun linikmat kana kufur kana nikmat sing hade tamaki kikituan tekod masa abaana dara wasarra bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih engke paila engke subur tiba heula ge kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atuh tiba heula ge derek moyang urang ge kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dahri ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa guari geus aya di ceuli urang loba jasa ketika aya gempa urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ieu mah kejadian alam caritakeun angin topan deg urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan mungkin bae perzinahan mungkin perjudian mungkin bae di dia teh segala kredit dan lain sebagainya geus disiksa ku Gusti Allah tapi nya nama lain ini mah kejadian alam adatud dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu jadikan tsunami dat peringatan ti Gusti Allah urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah nya nama lain kejadian alam lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba dedengean loba tapi ka urang lolobana dah kejadian alam eleh mukmin udah teger di televisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah siksa titik geus kuduna kitu ieu lain kejadian alam nyaritakeun kejadian alam malulu teu harayang aing mah ngadengen age eueun tegas ya kitu tak ka Allah hati-hati kita kembali kepada Allah kuduna mah di TV kitu hai para kafir iman kepada Allah cobanya di sel geus lah pokona nekat guru ieu mah kejadian alam deui da iya jelema nu kalalupur nikmat teh ngomongna teh qad masa'abana dara wasar urusan kos kieu mah tuh bapa moyang urang emang kakeunaan baheula aya susah aya sugih aya panas aya tiis aya masyarakat aya menan gitu ngaranna aya keur paila aya keur subur atuh baheula ge karari itu ke Gusti Allah dibere angin teu Gusti Allah engke ge aya angin ke gempa emang ieu mah wahadi adatud dahri walaysat biuqubatin minallah lain siksa Allah ieu mah kejadian alam tiba heula na geus kitu nurun ka urang ayeuna nu mantak caknya geus pakunu ada ma antum ada geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah teu daek sadar merendahkan diri
ka Gusti Allah ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana baghtatan teh sekaligus kaget sekonyong-konyong wa hum la yashurun bari manehna teu nyaho kana waktu datang na memena sugan aya kitu warning sen-sen teu aya langsung bae. Emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah. Waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal. Tapi kaberani itu udah tetap teu iman. Gak gempa sabaraha ribu manusia anu henteu disalat. Teu Sukabumi gempa, Garut gempa, Yogyakarta gempa. Nu kuari mata anu celian nu pengkor anu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu keneh kurang Yogyakarta teh tapi tetep teu iman ka Gusti Allah. Awas cak Allah namun ku aing kuari peringati melalui panas ku aing diperingati teu aya hujan sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus henteu benyatu jeung urang panas luar biasa eta teh sing inget sia-sia teh nang aing ieu cuaca nang aing panas nang aing balik atuh ka aing cak Gusti Allah lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia tapi lamun sia teu balik ka aing ieu kejadian alam deleukeun ku aing sia lamun ku aing teu didatangkeun baghtatan awas deui mun ngeri urang sing lobakeun istighfar ku ari ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi minimal 70 astagfirullahalazim wa atubu ilaihi atau anu panjang astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masattu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika wa a'udzu bika bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ta eta baca ku cenah panjang ting teh Kiai nu pendek bae astagfirullahalazim li wali walidayya la sabilakum la jibati alayya jamin muslimin Muhammad eta ge panjang kene cenah Kiai nu pendek bae astagfirullahalazim wa atubu ilaih eta ge panjang kene sia moal ngamaca ieu sia mah panjang keneh bae lobakeun baca istighfar balik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing ade encan hujan murni ieu mah hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing mantap urang tetep sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang kerada carut marut pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai urang kula seserian di urang aya hujan lain hujan asli sebab hujan asli mah diawali ku guludug jeung kilat ieu mah guludug kilat mendung hujan sing inget hujan asli awal kilat jeung guludug ketika geludug juga kilat lain asli hujana ieu mah sakadar peringatan jeung urang hati-hati ulah obrot teuing tetep urang make caina lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ajakan di lembur ku urang babalik ka Allah komo datang ka kafir-kafir arasub Islam minimal urang nu agamana Islam tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala engke dikunjungi di berbagai negara mengenang terbunuhna cucu Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Karbala wah di berbagai negara 10 Asyura nah iraha ke 10 Asyura tinggal ngitung bae urang mun tanggal hijina Sabtu Minggu Senin berarti tanggal 10 na poe Senin hareup geus jeung tasuana Minggu puasana 2 poe Minggu jeung Senin
cenah kula mah cenah deuk di tanggal 1 bae kamari. Waduh, mantep jasa tah. Hiji tanggal 10. Lah cenah moal tanggal 1 mah janggeus kamari kaliwat ku ari ge teu niat geus ngawuduk mangkaning isuk bae ngamimit. Lah isuk ge moal cenah kebe tanggal 5. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo berarti masalah. Lah tanggal 5 ge moal ceknya na. Engke tanggal 7 berarti Rebo Kamis Jumat. Sabtu. Cenah 7 ge moal. Engke cenah tanggal 9, 10 teu nana. 10 ge moal. Ratu Krante eta mah budak. Sudah teh endeuh moal keneh bae. Ayo baru kolot dan kolot besi teu kapanggih deui jeung Muharram nu ngarasa kolot dan nu ngarasa kolot ieu. Aya kolot ge teu ngarasa kolot mapan blon bet. Ieu mah kolot haju ngarasa kolot. Asana aing nyaho kapanggih deui nyaho teu jeung Muharram hareup deuk puasa. Tuh masyaallah. Bahkan as-shadaqatu fihi bisab'i mi'ati dirham. Shadaqah bidirhamin, as-shadaqatu bidirhamin fi shadaqah sadirham di tanggal 10 bulan Muharram ye terkecil cek Kangjeng Nabi dibayar 700 tikal. Terkecil. Lamun urang mah bisa ikhlas beuki tinggi berarti ulah dicaritakeun cak Kanjeng Nabi moal Gusti mah disanggakeun ka Gusti ku gede-gedena ganjaranna. Ke tanggal 10 disebut lebaran yatim. Deuk sedekahna cenah kula mah neuk ti poe ieu bae mulai tanggal 1 tanggal 2 terus. Sabulan Muharram terus bae. Terus be orang sedekah istimewa di bulan Muharram terutama dina tanggal 10. Bahkan idza wasa'a li ahlihi wa iyalihi wasa'ahu Allahu sanatan. Sahaja lemah nu nyieun kajembaran dina tanggal 10 terhadap keluargana terhadap dulur-dulurna nu biasa daharna jeung tri poe eta mah meuli daging meuli bandeng geus urang ngariung jeung anak pamajikan jeung incu urang ngomong urang ngariung tanggal 10 Asyura ulah diondang tatangga mah urang bae. Ieu geus keluarga bae mah, keluarga bae tah ieu ngangeunahkeun ka keluarga dahar ditingkatkeun di poe eta minum ditingkatkeun maksudna menghargai jeung menghormati kana poe eta lantaran poe eta sangat bersejarah. Nah ieu wasa'ullah Allah bakal ngajembarkeun ka eta jelema sana tahu sataun eta ujianana laluasa bae. Pokoknya lamun urang nyen kajembaran tanggal 10 kaditu lamun boga duit jembar bae. Jadi bere boga duit bae maksudna deui kitu. Ih siapa kumaha sih? Ibabari bae ta ku Allah dibere. Ya Allah ya Rabb. Itu ala iyali wa ahlihi. Guys, kuari mah urang ka kakak, ka adik, ka mamang, ka uwa, terus sekitar-sekitar poe eta pokona nyieun kalaluasaan urang geus puguh pamajikan jeung anak incu kitu keneh ka dulur, ka mamang, ka uwa, tatangga-tatangga, karabat-karabat pokona ku urang dibere poe eta teh geus mah puguh asakna atahna we geus lah. Naon nu dibutuhkeun kunyana daharan-daharan inuman dan lain sebagainya bila perlu nu butuh pakaian ge bere ieu bakalna sataun eta dibere ka jembaran bae terutama jembar hate ikan nu hese ge jembar hate mobil boga pamajikan boga hate ngulunut bae mana teh hese eta kos kitu eta hese teh wae
aya jelema anu boga duit ratusan juta tapi hatena masya Allah jembar bae aya. Aya tah kos itu aya tah. Tapi bisa balik deh aya nu boga duit tapi teu jembar-jembar. Neuleuh pamajikan sakumaha neuleuh menggarong. Musuh jeung pamajikan jeung anak teu betah, neuleuh keluarga teh dibere rumit bae. Aya eta mah geus bae model, tapi nu model mah aya jelema keluarga leutik. Lah cek paribasa koreh-koreh cok. Tapi aya bae jang dahar aya jang minum aya jang pake aya pamajikan teu pernah marah keur aya seri keur eueuh seri kitu keneh anakna masyaallah nikmat jasa. Mun salakina nonton TV aju dinasehat ku pamajikanna kalah mangpaatna kos kitu maning maca sholawat deuh tiis kana hate lah ya Allah ya Rabbi. Aju lamun salakina usaha bangun bebeneran teh bu tiduk-duk disusuk aju pamajikanna nganasehatan kalah ya dunia mah geus dibagi ku Gusti ulah sok hahanteman teh nu penting mah salat zuhur asar berjamaah masyaallah. Asana teu hujan ge tarariis. Masya Allah jajantung tiis teh sejantung ima lain pan kapan geus balik karena jam 1 wajah geus balik ke mana bobonangan mana kempes ban kan itu deh idek mandi teh kudu mandi lah kuda gitu mandi kenceng lompatna sial jak salakina idek dah geus asak sangu geus hareup itu bae di warung Segudu di imah-imah kerenangan duit sing khusuk. Waduh. Salakina aju ngalamun bae aing boga pamajikan ku kieu-kieu teuing ceuk masyaallah masyaallah masyaallah. Tuh. Eta mah hareudam dek balik jam 4 ge moal kalah aing lah. Di babaturan ngajak balik urang balik. Leh, moal emang kunaon kokoprak aya di ieu. Emangnya anak kotok itu dikokoprakan tetapan senep eta karajaan itu tan mentak neangan pamajikan anak mun urang ndek kawin tanya neng bogoh ka kakak atuh alhamdulillah jadi siap ya dikawin ku kakak insyaallah siap ente dibawa sugih ngalamunnya nak pan kang ngomong gitu sih batur mah jangan ngomong teh kumaha mun dibawa susah makan eker mun ke sugi siap tante oh jaga kakak susah neng susah itu teh kudu ditanya dibawa susah mah ya Allah ya Rabbi aya bae nah urang nyeun ka Jembaran dina tanggal 10 Asyura geus urang nu biasa dahar jeung tempe tingkatkeun poe eta mah sanajan tempe-tempe keneh gulaan tempena ulah digoreng-goreng teuing tingkatkeun we urang dina poe eta tah Senin geus urang nyieun ka Jembaran meuli hayam geus mun aya langsung meuli bakakak dahar bareng jang meuli bakakak urang boga kotok pencit kotok ge aya kotok sahabat nu ka imah aya geus ieu berarti ya milik urang lain Jembar aja sempit tuh masyaallah daerah tanggal 10 Asyura poean yang sangat bersejarah geus ti kuari urang intip puasa urang mun bisa Minggu jeung Senin keur henteu jeung Minggu na geus Senin mah wayahna 10 Asyura mata mah nu sok biasa dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti kuari siap-siap bonteng suri buah yang naon dicak pamajikan jang ke poe Senin buruk atuh
geus ti kuari aya jeung ka Jembaran ayo geus puasa aya terutama yatim piatu fakir miskin keluarga ayo urang jieun ka Jembaran sebab nyieun ka Jembaran bakal dijembarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu mah cerita tentang penganiayaan terhadap janin. Nu janin tersebut akibat nu dianiayana indungna. Efek penganiayaan indungna imah ku dicarekan indungna wa imah ku dipepe ditenggel indungna wa imah diparak teh diberi dahar teh diberi minum na ieu kaluar borosot janinna ae ieu nu nganiaya kena sanksi guro atau aku diobat diberi obat indungna ternyata efek tina obat tersebut mengarah karena pembunuhan nah ieu termasuk karena pembunuhan janin kena sanksi untuk dokter sok hati-hati sedang hamil ya tadi diberi obat sebab besi ke efekna kana janin tuh gitu aya nu ngahaja-haja ngaluarkeun orok semacam-macam. Nah ikan tadi teh dijelaskan bahwa janin guruh janin ngajinayat janin ngarusak janin ngabunuh janin adalah guruh naon guruh wahia rigurate abdun eta hamba sahaya di urang mah hamba amatun atau amat boyongan perang muslim mukmin perang jeung kafir diboyonglah kafir lalaki nak jadi abid awewe nak jadi amat kuarima malah muslim mukmin mukminat diboyong ku Yahudi sabaraha ribu manusia nu kuari terlantar di boyongan Yahudi teu dibere dahar teu dibere nginum kuari teh aya nu paeh di kam ilah pikiraneun urang sebagai mukminin anu urang teh dulur jeung urang Palestina al mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'duhu ibadi urang teh ieu teh dulur diiket ku la ilaha illallah tetapi anehna urang ngonam jauh lah nu deket negara tetangga Mesir nu deket negara tetangga Yordan nu deket negara tetangga Qatar kok ieu teh teu peduli amat tos kitulah jalur politik nyana ge nurani nama ceurik orang Mesir ge orang Yordan ge nurani nama ceurik tetapi aya jalur pemisah melalui politik na iyalah politik jahat demokrasi teh kos kitu sehingga urang ngaleungitkeun ukhuwah ku sebab aya jalur politik ngahaja ku Amerika di demokrasi ke nu mantak digempur Irak lantaran can demokrasi supaya demokrasi engkena tersekat-sekat ku demokrasi beda jeung negara Islam Syria lantaran kuat gempur supaya jadi demokrasi baheula Turki nu sakitu kuatna gempur supaya demokrasi ku demokrasi mah kos diurang ku ari agama lemah naik kafir-kafir Yahudi Kristen
gitu baik guys. Ketika aya nu berjuang urang teh tersekat ku demokrasi. Aya aturan demokrasi. Koskilah hirup urang di akhir zaman terasa loba kesenjangan nu kuat makin kuat, nu gagah makin gagah, nu lemah makin teu berdaya. Agama makin terus didiskreditkan, di pojokan, terus nu diorbitkeun teh bangsa budaya kufur, terus politik kufur, ekonomi kufur. Urang kuari geus 100% dikuasai perekonomian jeung perpolitikan ku aturan-aturan Yahudi. Teu berdaya urang, padahal Indonesia mayoritas Islam, bahkan nu jadi bupati na gubernurna muslim. Ngomong di DPR nama aya kiai segala rupa, kiai segala. Lain lalagaan Kiai Habib malah. Tapi aya dampakna karasa ku urang kiai nu aya di DPR teu aya. Karasa aya Habib di DPR ku urang, maksud karasa teh lain naon? Urusan agama terangkat apa henteu sih ku wakil urang sebagai kiai nu aya di ditu, wakil urang Habib nu aya di ditu karasa henteu ti mengenai tentang agama henteu. Iyalah demokrasi kieu bae terus. Betah urang demokrasi terus. Teu betah. Ya Allah alam terserah. Kos kieu di Syria, di Irak, kuari Yaman, geus puguh Palestina. Sabaraha ribu manusia kuari anu teu dikaluarkeun ku Yahudi. Anu teu dibere dahar, teu dibere nginum, paeh terlantar kekuatan manusia paling ge 1 hari 2 hari geus saminggu teh geus jago atuh. Ieu teh nu loba pararaeh di jero kam. Nah, sebelah deui mah dibere cuman dialas lah. Nu biasa misalnya urang teh membutuhkan 20 huap paling dibere 5 huap. Deres keneh masih dibere. Biasana urang membutuhkan 2 liter nyana dibere 1/4 liter 1 hari minum. Kitulah Yahudi lamun geus kitu naon ngaranna biadabna ka urang. Sebabnya nama dendam. Ketika Kangjeng Nabi baheula bergerak di Madinah, Yahudi terbagi 3. Nah iyalah nu aya di Madinah, kemudian nu kaluar Mesir, nu kaluar ke Eropa. Nah termasuk nu ke Amerika. Nu panjang mun dicaritakeun ngan 3 bae tah nyana kerjasama kuari. Otomatis kuari teh dendam. Terjadilah seperti itu terus. Minoritas Yahudi tetapi kekuatan luar biasa. Sebab lawan, sebab sekelilingnya geus jadi Yahudi kabeh, geus puguh Amerika, geus puguh Eropa jadi Yahudi, ngedukung adalah Israel. Indonesia ge ulah gandeng-gandeng geus jadi Yahudi. Ieu mah pada urang nabe yang ngelanan ngomong teh nya. Ulah bebeja ka batur, ulah bebeja imah pada urang nabe bahwa di Indonesia ge geus jadi Yahudi sebenarnya mah. Nya, engke ente ngomong di ditu ulah gandeng-gandeng di sarua. Bebeja bae deui ulah gandeng-gandeng cek kiai ge bahwa di urang teh geus jadi Yahudi. Kan udah serang ngomong da tu kabeh nyaho teh mah geus. Pasti taya tinggal urang pabisa-bisa nyalametkeun diri. Selantaran moal kebal urang bakal menghadap ka Maha Khalik Allah Subhanahu wa taala. Beberes diri urang sing hade akidahna, sing hade syariatna, jang aturan ibadah ka Gusti Allah. Ke isuk pageto anak urang didik, anak urang lain lalagaan ieu serangan-serangan teh pohara jasa. Geus teu maelu urusan agama kuari urang lamun nyaritakeun urusan kejanggalan tentang agama lapor ke DPR geus teu ditanggapi ku DPR. Mentak wakil urang tinggal wakil. Cenah aya di ditu kiai digolkan. Ih teman-teman kiai gede. Ragag ditanggal caringin teh. Tigesle.
sudah udang-udang gede tambahan deh Gus ya udang-udang ajur sia nyiuhan di Golkar ajur inting-intingan pancena kiai kita mah masih bae Gus ulah kitu cenah kiai pan di dieu ge loba kiai Golkar kena tobat lah cenah aing mendek balik bae jor siap balik ka ditu Haji Hudang eta orang jelemana heran tuh daek tobat jelema asa bener bae mun kukula dijabarkeun pasti kajahoan salahna tapi teu daek ngaku teu daek ganja tah kieu can kabere bae cenah kieu bah geus kieu bae bere aing cokot ku aing duitna aing ka Golkar moal tetep duitna mah dicokot teh hook aja dek di dahar parabkeun ka kotok hap aja kotok teh daekeun cokot deui ku aing udah beres kabeh inting-intingan asal kiai geus ka Golkar we geus teu manjur mun cara orai jadi orai koros nu tadina orai taneuh ge barang ka Golkar mah jadi orai koros ngegel huntu umplak Pokoknya asal kiai ka Golkar geus kos kitu bae geus pokona asal kiai ka Golkar kitu bae geus pokona ye cenah ieu kiai hebat jasa endek hebat dek teu asal asup ka Golkar kitu bae geus pokona asal kiai asup ka Golkar sering amat cenah kieu supaya tobat majelis gede eus ya pondok 2 tingkat eus ya teu karasa eta ku kiai berarti di jerona aya kasalahan sakali deui asal kiai ka Golkar cenah kiai bangun harengeusna aing karunya bareng yu urang luhurkeun agama ulah melalui Golkar ka mana tuh ka PDI sugan dan teu pede betah deui ngagadil aduh Gusti Allah lagu yeuh batur urang asal kiai ka Golkar maksud teu bisa nyebut cau-cau ieu mah cau kiai bolon asal kiai ka Golkar ini ngaji naon sih ieu bulan Muharram masalahna ya aduh hese jasa ya satu ngaluhurkeun agama ya acak-acakan kos kitu mah teu karasa kunyana majlisna bagus nu ngaji pondokna bagus nu ngaji naon hartina tu maning reod majlisna tapi loba nu ngaji kerecan ka Golkar mah masyaallah da kiai nu ngararaji luar biasa nyeuseut tapi barang asup ka Golkar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah kiai Golkar bloon je pan kiai kita emang kitu bae maksudna supaya sadar ya agama acak-acakan di agama coba contohan cenah kiai loba jasa mun diomongan hiji-hiji warauh kabeh urang kiaina nu ka Golkar wa ya abdun abid jadi ka Golkar ya hari guru eta hamba wa matun tawamat mumayyizun abidna nu pinter salimun min aibim mabin tur salamet tina cacat jual beli barang nu sok dijual abi di mana-mana ya cacat murah hargana pinclang misalna atupan abid manu diarah tekan tanaga pinclang atuh moal bisa nyana jang nanggung atawa nyuhun ngaranna ge pinclang komo lamun jadi supir manu pinclang katuhu mal beres jang nih cerdas nu mana
lengan sabelah aib ngaran ulah nu kitu nu pinter salamet tur salamet tina cacat ieu mahal berarti janin teh di mana aya jelema ngabunuh janin efek tina penganiayaan indungna disingsieunan misarna ku salakina tatanggana ku jawara ku dokter sehingga ngalamun si awewe teh akibat disingsieunan terjadilah aya seperti depresi keluar orang dokter tersebut kena sanksi lantaran di Indonesia mah henteu aya hukum anu mengarah kana jinayat teu aya can selesai berarti urusan anak engke di Rabbul Jalil di hareupeun Allah bakal diselesaikeun engke ku Gusti Allah ku hari teu selesai di alam dunia di akhirat diselesaikeun penyelesaian terakhir ku hari nu menang dielehkeun nu bener dielehkeun nu salah dimenangkeun bisa terjadi tapi di akhirat mah ieu jujur jeung adil teh nampak di dunia mah urang dititah ge innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah eta unggal Jumat sadunya kabeh ayat eta dibaca wow hebat jasa Kiai Mu'i lagi innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wahnya kalian tahu itaidul qurbayan hal fasal munkar teu karasa pokokna ge teu adil teu jujur ayat eta dibaca innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan itaidul qurbayan hal fasal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha beres mun kurang Aisyah maca ayat jujur tah henteu lalaba omong yang batur tah mah eta dibaca unggal Jumat ku kabeh unggal khatib nu mantak khatib teh di urang pangheulana ka neraka lantaran ayat eta dibaca ku jalan teu karasa cek Allah sia dibaca ku si ayat ayat aing innallaha ya'muru sajana Allah mareta bil adli wal ihsan tita adil pugus sia teh teu adil ayo ka ditu ka mana jahanam waduh ka jahanam masyarakat khotib ka mana dadah khotib ka jahanam aduh Gusti Allah doaku eta dibaca kabeh eta bahasa dunia teh ayat eta mah wasal beres be eta khutbah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah kabehan ka masa dunia aju adil henteu ihsan henteu ita'i dzil qurba alit yanha 'anil fahsya nonton TV bae nya wah geus eta khotib mentak hampura khotib pangheulana ka neraka jahanam duh cenah aing mah mumpung jadi khotib lah umumkeun Gus ya Jumat besok libur aduh Gusti Allah doaku boro-boro libur puguhnya nama hayang tambah dari poe Jumat teh ulah Jumat eta bae supaya saminggu aya 2 Jumat emang kumaha digaji pan ku pemerintah bolon eta sakali khutbah sabaraha duit gar sabaraha duit tuh Haji Pendi mah jasar dibayar bareng nya namanya bae geus moal menang ganjaran si Haji lah wala sahul nurutkan jagala sama kabulu kabirin kudu ditarima nu kolot ya ngan kolot lam yajiz biramin nantapas ku sebab kolot pikun kolot nama ngan encan katarajangan ku penyakit pikun kan asal geus 65 kaditu siap-siap tah robah henteu 70 mulai
geus mulai leng 70 ka ditu mah geus komo mata komo 80 mah isuk sarapan sarapan geus beres nyarap teh kopi geus beres kopi iya mana ieu aing isuk can ngadaharna naon kakareng cikene ieu kudu digantung ya aki-aki kos kieu geus pamarahan kan ini aing geus ambelarkeun ku sia cenah ieu can diberena naon cak nini aing tadi sapiring di mana kotok meureun tah mah dibere deui ku ninina di dahar deui saep deui di blon nepikeun mah kos kitu tah geus beres manang meureun setengah jam geus asak sangu jeut eta pikun eta kos kitu eta ulah kos kitu batu Cilaga bo tah batu lain digawe dahar mah lulu ieu keur carita abid geus teu meunang pake tumbal janin nu kos kitu mah lantaran tah mah geus teu bisa kos kitu lamun teu rusak silakan eta mah disebut kolot kalapa teh kolot baheula menyebutna kolot kalapa teu kahartieun ku budak bari kieu ceng kolot kalapa teh ai kalapa teh lamun beuki kiring mun diparut dijieun minyak beuki loba minyakan minyakna teh pohara kalapa kolot mah teh mantak disebut kolot kalapa tuh mantak sok aya nu ngalamar neng dae ka itu mah kolot ge kolot kalapa teh mah neng ye lain deui tah mah emang kolot kalapa kumaha artina kolot kalapa teh beuki kolot buruk neng sia ajak neng teh sudah teh loba minyakan neng buruk atuh mah dua pilihan lamun teu loba minyakan buruk aing geus kolot mah tinggal kitu bae tah ya seperti Kiai Haji nu ngaraji ka dieu ngaranna kolot kalapa eta jadi loba minyakan lamun kos kitu bae nu teu ngaji eta kolot buruk ngaranna aja urang datang ka ditu ka imah kolot buruk tungtung atas ngaji ribut bae Masya Allah Ustaradz gara-gara ngaji iya jadi kos kieu teu dipake mah ngaji sekadar koleksi we di jero hate ganjaran mah meunang ngaji ganjaran doang mentak ngaji pelebah dieu mah ya sanajan HSG masalah yo kieu teh batu kudu dibejan jeung kiana komo dibejan atuh kerek teu dibejan guys ieu mah masalah ieu moal dinanamkeun sanajan HSG sebab ieu teu kapake mah ngaji mah teu kapake andai kata ngaji ieu terus yo sababaraha minggu ieu mah teu kapake ngaji jinayat mah ieu geus gampar samak di luar HS mau anggal masalah geus tah geus jadi jana mawa permadani aju mawa anggal kedeng bae kitu cek nu sajen teh emang doa atuh ngaji teu kapake ieu mah HS bae cara urang Arab bae kitu so masalah jadi henteu naon sebab ieu teu kapake ngan paling cek nu di sisi-sisi meureun ieu mah can wayah kaluar ti grogol geus dikaluarkeun keluar ti heula masalah cenah Yustaratu buluguha disyaratkeun buluguha datang giro nisausidiatin saparo 10 diat ieu datang ka Yustaratu disyaratkeun buluguha nyampena dina harga nyampena giro gitu giro abid dina harga saparo per 10 diat lamun 100 onta bagi 10 berarti 100 bagi 10 seberapa 10 saparo tina 10 seberapa siapa pinter ya budak asa TK aing ngaji kieu jadi 5 tah nyampe ka dinya tah masalah tah mentek fafil huril musim raqi qimatu khamsat abirah 5 onta jadi tegah per 10 diat 5 tak kudu nyampe ka harga 5 onta si abidna jelema
Zaid misalnya nganiaya nyisarwi 3 keur hamil dianiaya dengan cara disingsieunan kemudian keluarlah orokna pae atau ditegur keluar orokna pae atau diobat keluar orokna pae nah ieu nu menganiaya kudu mayar diatna separo per puluh diat berarti harga 5 ontaeun 5 onta abidna abid teh ya kudu bayar abidna 5 onta lamun hiji onta 15 juta kali 5 seberapa 75 juta berarti bayarna nyana 75 juta tuh gitu ya Masya Allah geus pain pakidat bakom satu abiro mun abidna ternyata abidna padi mah kudu mayarna ku abid di Indonesia mah kan abid dipaksakeun ku kumaha ge abid amat malah aya kajen ku kumaha lain nya amat mah anu kasipatan ku abid jeung kasipatan ku amat maka ieu mah hargana bae tuh sabaraha khamsatu abiratin 5 ontaeun onta nu gede nu bagus 15 juta nah 15 juta kali 5 berarti 5 kali 15 juta saudara 75 bener ente sih masih salah ini mah asa teu percaya ini mah coba pakai kalkulator 75 juta Masya Allah nah iya kumaha lamun abinna kolot kan kolot mah murah eta kan nu mahal teh nu mahal kulantaran dadampak kene umurna 30 40 50 mahal lantaran tanagana bagus kene seter kene nu kolot tadi ge kan ulah nu kolot mah lamun datang ka geus pikun kecuali lamun encan pikun ngan harga rada turun teuing mah abid umur 30 abid umur 40 abid umur 50 aya ge umur 80 tapi teu pikun masalah guys sanajan rada murah hargana kalau masuk inget ieu teh ya dongeng ya aki-aki boga pamajikan ngora ngobelah dieuna ieu keur cerita pikun maksudna rada kolot kebelah dieuna si aki-aki muriang diantar ku papajikan ka dokter antar ke dokter periksa cek dokter dia ini ibu istrinya iya masih muda iya sekarang gini aja ini kakek nanti malam suruh kencing besok air kencingnya air seninya bawa ke sini nanti diperiksa melalui air seni oh iya makasih dok bener Isa memeh sare nyana teh kieu aki-aki beres nunggu isu kan cendeun medinya handapeun dipa ari jam 1 pabajigana yang kieu deui sarua teu kuat ai pabajigana kaluar sieun teu kahudangkeun salaki gara dege kolot lah kieu bae di dinya kieu di nu panu urut aki-aki teh tah jadi ka hiji Pak geus bae beres esuk-esuk berangkat ke dokter mana bu air seninya teu inget ieu dikihan ku nyana ini gak hiji ini dok air seninya diperiksa barang diperiksa saya kaget cek dokter kenapa suami anda hamil ini dari mana jalannya ya sejak saya jadi dokter baru kali ini ada air seni laki-laki hasilnya hamil wah ini ada apa ini pemajikan sial cek kiai merenana dadok gak jangan dimasalahkan lo pulang aja lah bukan begitu tapi ini jadi masalah ini jadi masalah ini ada kakek-kakek hamil ini aduh itu lain nyain anu pikun apa majikan tahu anu pikun kayak geus karolot kare itu tak sing hade aya deui lain kitu tah mah ki saki-aki teh dan baik air itu lain diadap di luar meja pemajikan haus diinum Masya Allah cek pemajikan celi nutata dina torek jadi muka irung mararuka isi nginum naon
Orang iki salaki. Obat toreng eta nu torek-torek cager eta ka dieu. Mun teu cager tambah torek. Walil akdi kibatuha falil fakdi wakila la yusaratu cek sakal mah la tustaratu teh disyarat kudu datang la yusaratu kudu datang karena saparo 1/10 tiap falil akdi kibatuha tetep falil fakdi tetep kanu eueuh hargana bae. Jadi harga nabe lamun abid eueuh cara diurang geus bae harga. Nah ieu hargana sabaraha duit dibikeun ka saya wa hiya liwarasatil janin pikeun ahli waris janin. Iyalah ahli waris janin mah berarti indung kemudian sahabat ahli waris sakumaha biasa ahli waris. Kewajiban anu mayarna ala aqilatil jani ka akilah asobah jani. Wakila cek sagala inta amada faleh munyana ngahaja cara dokter aya unsur kesengajaan wajib kasih dokter eta atawa zaid faktor kesengajaan menganiaya Jasarwiti ternyata bener-bener hasil menganiayaana sampaikan ngajuru pae ieu menyana nu kawajibanana wal janinul yahudiyu awin nasraniyu wallahu a'lam bissawab.